Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kanca mitra kaum dangu sadayana. Kumaha daramang? Alhamdulillah. Tanya anu ditedak teh. Atuh kanu teu damang sing enggal damang deui. Oge Mang Jejen ngadoakeun mudah-mudahan kanca mitra kaum dangu sadaya sing dilancarkeun dina enggoning milari rizkina kitu tah. Amin ya robbal alamin. Hatur nuhun ka kanca mitra anu masih setia. Eta teh tananing kaca mitra mika cinta mika landep karena warisan leluhur urang nyaeta warisan seni dongeng teh nya. Kumaha we carana mah Mang Jejen nu dongeng atuh kaum dangu tangtos nage nu ngadangukeun. Uga tiasa di-subscribe oge dibagikeun kanu sanes supados Mang Jejen langkung semangat deui ngadongengna. Da Mang Jejen mah kitu, upami manggung oge langkung semangat upami seueur penonton. Tah kitu nya. Dugi ka kamana kamari teh? Oh, angga ngaguyah-guyah Yono lantaran kapiuhan teh nya anu bagian kagenep. Mangga kanca mitra kaum dangu sadayana urang teraskeun ieu lalakon jurig panganten. Siapkeun kopina lalawuhna der ah. Di rohangan gedung Yono keur cindeluk nungguan angga. Tapi nu ditungguan teh teu moal datang. Antukna Yono nyusul ka toilet. Barang anyuk ka toilet, kadenge esoran ku kucuprakan di cai. Panto toilet kaya nutup, Yono nyelukan angga. Angga, kacai teh moni lila-lila toing, kunaon nyeri botong. Tapi ti jero toilet taya nu nemalan. Yono tuluy muka panto toilet lalaunan, anu kabeneran teu dikunci. Barang panto muka, breh katingali aya hiji jirim nu keur nyoocai, bukna awig-awigan. Eta nu ngajirim teh ngalir ka Yono bari nyengkikik seuri. Huntuna rangeteng, atuh puguh Yono soa kacida. Curugna nunjuk ka nu ngajirim, baham calangap, rek ngagorowok ngadadak teu bisa. Les, antukna Yono ngalenggerek, kapaehan teu inget di bumi alam. Tekung si lila Junaidi datang. Ari maksud rek ka toilet. Barang nepi kanu dituju, Junaidi kacida ruasna. Sabab kasampak aya nu ngagoler hareupeun toilet. Astagfirullahaladzim, saha eta? Junaidi kencang nyamperkeun, tuluy meriksa kanu ngagoler. Oloh, geuning si Mas Yono. Mas. Junaidi ngaguyah-guyah awak Yono, tapi Yono teu sadar-sadar. Junaidi gancang keluar, rek neangan bantuan. Barang Junaidi keluar, katingali Angga jeung satpam karek keluar ti musala. Setengah lumpat, Junaidi gancang nyampeurkeun. Kong, itu tulungan. Aya naon, Kang? Itu di toilet aya nu pingsan. Satpam jeung Angga silih reret, tuluy gagancangan muru toilet. Barang nepi ka toilet, Angga kacida ruaseunana, sabab nu kapiuhan teh Yono. Geuning Yono, Yon. Nu diguyah-guyah, anger teu daek lilir. Antukna Yono dipayang, dibawa ke tempat nu lega. Tuluy digolerkeun. Hari satpam hideng gancang nyokocai.
Kebeneran Angga mawa minyak angin terapi terus dioleskeun kana luhureun bibir jeung punduk Yono. Tekung silila satpam datang deui bari mawa cai. Keur kitu Yono lilir bari rungah ringeuh siga nu sieun bari tutunjuk ke arah toilet. Tenang Yon, tenang. Yeuh, nginum heula. Angga mikeun cai ka Yono tuluy diinum. Sanggeus ngumpul pangacianana, tuluy Yono cacarita. Tadi abdi ningal kunti di jero toilet. Buk nang wig-wig, kuntun nang ngeteng. Yono ngabiri gidig. Angga Junaedi oge satpam silih reret. Ari satpam katingalina tenang-tenang wae. Pikeun manehna mah geus lain hal nu aneh, sabab geus mindeng manggihan hal nu kararitu. Saeuna mah ulah gujurut ka sasaha, bilih nu sanes sarioneun, bilih janten teu nyaman ka sadayana. Oh, muhun Pak. Ceuk Angga ngamuhunkeun, tuluy nanya ka Yono. Ari Yono ayeuna rek kumaha? Rek tuluy di dieu atawa rek tuluy balik? Mun abdi balik, ke Teh Yanti nanyakeun. Piraku ku abdina dibejakeun ningali curig? Is, ulah atuh. Pan tadi saur Bapak Satpam ulah gujurut ka sasaha. Bebeja we teu ngeurna awak kitu. Yono teu ngajawab, kalah tuluy ngahuleng bingung pilampaheun. Ari rek balik asa teu ngeunah ku Yanti, ari teu balik jinggiapeun sieun panggih deui jeung nu ngajirim. Kumaha Yon? Kumahanya? Bingung abdina. Panan bade mantuan, Angga motoan. Keun bae teu kudu dibantuan, hari nya mah Yono rek balik. Temal Angga, Ari Junaedi ngadenge nu keur ngobrol jeung Yono teh Angga, solongkrong we ngajak kesalaman. Punten, ieu teh sareng Angga. Sumuhun. Abdi Junaedi di video shooting. Oh, mohon abdi Angga. Punten Bapak mah moalami bade teras jaga deui di pos. Oh, mohon Pak, hatur nuhun. Mung omat ieu kajantenan ulah dugi ka emper-emper kanu sanes. Sumuhun Pak, ku abdi diestukeun pisan. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Satpam tuluy ngaleos ngajugjug pos satpam. Angga nanya deui ka Yono. Kumaha Yon? Rek balik atawa rek tuluy di dieu nepi ka rengse? Rek di dieu we ah. Bisi Teh Yanti curigaon. Heug atuh ari kitu mah. Yono tuluy cengkat. Terus tiluanana ngajarugjug ka rohangan gedung. Mimiti kadenge aya sora nu ngecek sound. Kira jam 7:30 sakumaha nu geus dijadwalkeun, rombongan calon panganten lalaki nu ngaranna Komar geus datang ka eta patempatan. Angga kerung waktu ningali calon panganten lalaki. Lantaran katingalina geus aya umuran. Mun ditaksir mah aya kana 50 nepi ka 60 tahunan. Angga tuluy nanya ka Yono. Yon, eta calon panganten lalaki teh? Iya, kunaon kitu? Katingalina mah siga geus kolot. Emang geus kolot, umurna 55 tahun. Uluh, daek hanya kunaon kitu? Irinya. Lain iri, eta ku daek neng Risma kanu kolot kitu. Ari Risma teh nyata calon panganten awewe. Yono ngagebes bari tuluy lumpat ka tukang. Rek ngabejaan Yanti yen calon panganten lalaki geus datang. Lebar aing mah. Gelis-gelis daekan kanu kolot. Beda ari ku duit mah. Ceuk Angga ngagrentes na jero hatena.
Tim upacara adat tos tatan-tatan pikeun mapag nu anyar datang. Calon panganten istri dicanda ka payun, laju direndengkeun sareng calon panganten pameget. Pager bagus jeung pager ayu geus ngajeng-jreng di belah kenca jeung kateuheueun jalan nu bakal diliwatan. Teu kungsi lila kadenge sora waditra ditabeuh, upacara mapag panganten dimimitian. Angga mimiti ngajalankeun tugasna, juprat-jepret motoan panganten. Angga hemeng lantaran calon panganten awewe teh bet teu berag. Katingalina ngungun siga nu nyidem kasusah. Kunaon panganten awewe teh teu berag kitu nya? Angga ngagrentes dina jero hatena, kituna teh bari tuluy teu eureun motoan. Basa Risma jeung Komarek di rapalan, Angga ngagebeg lantaran panganten awewe teh katingalina dina monitor kamera mah lain Risma, tapi hiji awewe nu nembongan basa di toilet teh. Tapi ari ditempo langsung mah tetep we neng Risma eta panganten teh. Geus nu aneh deui wae ieu. Laju Angga nempo deui kana monitor kamera. Breh deui wae. Ari ditingali dina monitor mah tetep panganten awewe nu aya di toilet. Angga penasaran, tuluy nyampeurkeun Junaedi rek ngayakinkeun nempo dina kamera video Junaedi. Kang Jun, cobi ninggal sakedap. Oh, mangga. Angga noong dina monitor kamera bogana Junaedi. Tapi biasa-biasa wae. Tuluy Angga noong deui kana kamerana. Anger keneh nu katingali teh panganten awewe nu di toilet teh. Eta panganten awewe teh neuteup ka Angga. Keur kitu leus we eta panganten awewe teh kapiuhan. Bareng jeung kapiuhanana Neng Risma. Atuh puguh sararea paciweuh mireungeuh Neng Risma ujug-ujug ngelepek teu inget di bumi alam. Ari Angga gancang nyokot mic anu keur cepeng ku MC, tuluy bewara. Perhatosan, waktosna tos saep, ieu dongeng urang tuna heula di dieu nya. Kanca mitra kaum dangu sadayana. Waktosna tadi diumumkeun ku Angga teu nyekapan saurna teh. Mohon da kumaha atuh. Keun urang teuneun heula di dieu nya, ieu lalakon jurig panganten bagian ka-7. Insyaallah engke dina bagian ka-8 urang teraskeun deui. Tah kitu sakitu nu kapihatur. Nanda hapunten sadayana boh bilih aya kakirangan. Tah kitu nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.